santai bae. Aduh, udah sanare bae teh yang di ditu kun koeng dia budak. Molor bae usaha kumaha dia. Si Jaro ka mana? Iya, atuh teh nyaho. Ih. Coba teh kaburi. Hage urang kan ditu ge. Atuh ngan aing keur ieu. Tah ngeurit. Tarik kemari aing. Ayo talengan kamari tabrakan teh. Aing gara-gara tabrak lama nempo awewe gelis di jalan. Om motor mah anca. Jubura gede ya. Hari si Jarok kemana si Iqbal yo? Coba tangan di kebon, tangan di kebon. Coba orang ke kebon lagi. Boga-boga si Jarok dari si Iqbal. Aduh. Kurang kita ngan ada di serangan, Bro. Jadi ya Said, kemalangan yang cagar can. Aduh, Bro, gara-gara nempo jubur yang jadi kieu. Tadi aku mah gitu eta. Bisa tabrakan gitu. Gara-gara jubur. Aduh, Bro, untung nabeng tabrak kenceng motor. Coba menabrak jubur mah aing. Celaka deh yo aing. Mata Said, ngecager. Amun cen cager kau enak diurut. Aduh, Ro, ayang ya cager mah ya, diurut mah. Ada restoran kan bisa ngurut, Ro. Siap, Said. Diurut kau yang bisa ngurut mah. Kasaung deh nya. Ayo, Gero. Kau yang diurut ya, saung deh nya. Nah, cager urut dah kau. Eta dia, urut dah kau. Kayaknya ocen lah yo. Dek, ayo urut. Mau kotok dah kayak suka mencager kayaknya. Mau kotok putih. Mau wacana burung. Bener ya, Ro. Cager isukan kue menang aing urut matanya. Wah, kayak Ingat ya? cager ke ngamar badan, Ro. Mau keju burung. Ini kotok putih. Tengah kanannya. Ya. Woi, bobogohan mah jeung aing. Uling jeung aing, jajan jeung aing, tapi kawin jeung batur. Di amat hirup aing. Ngomong mah da ka aing Rosita, arek kawin dia jeung aing. Kunaon dia kawin jeung batur. Sedih amat hirup aing. Aduh. Iqbal, keur naon da seranganan bae? Naon cenah? Nyaran aing keur sarade. Ya sedih kunaon bal kitu bal. Sedih aing cenah, kabog aing dikawin ku batur. Geus Iqbal, dia ulah sedih-sedih. Di kang loba keneh, jambe aing terawan keneh loba tuh di imah. Kira-kira dia ngomong, aing kita kawinin jeung embe. Nah naonan, atuh aing gebah aya harga dirian lah. Terus tinggalkan aing ratu dah, mabur. Seranganan bae. Geus ge lah, dia ada aing kita lumpang. Sugan bae ada di serangan bae di bawah kelong ge lah. Ya gara-gara itu mabur lah aing. Biasana. Yung aing keur sarandih dia. Terus dia mabur lah. Aduh.